Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang. Dinten ieu urang ngaprak deui papanasan kukurilingan deui. Urang ka daerah Banjaran. Berangkat lumayan di ieu cuacana panas pisan, malum tabu hanya lah ayalah tabu 12 kirang tabu 11 jalan raya. Jadi potong jalannya kalau lembur dekat jalan raya. Malesna selain kendaraan etaku macetna ke kampung malah mal macet teuing. Ranca engang papanasan ke tegancang we hideungna.
belok ka dieu. Motong jalan heula. Saya pinggir Kali Cisangkuy. Antri heula macet. Jembatan Cisangkuy. Duh, diguling. Ampun, gentrengna. Ayeuna aya di Jalan Waas. Daerah pemasuk ke Banjaran Pemempek. Jalan alternatif. Tuh make sarung tangan ieu jauh hideung we.
asa kageeran lamun aya nu nyebut mang mang teh. Mang 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 kali mang ubang. Baranas wacana panas
ka Ciapus ayeuna. Kemana we ulin ngaprak. Bukan manggis pinjau nuhun. Ulin kukurilingan ka dieu. Karena ke usaha. Mudah-mudahan kasorekeun mah teu panas ieu jeung teu hujan lah pokona. Kasabaran ngejalan ke tidur unggul. Jalan lutik ngejalankeun tararik. Lalaunan ngejalankeun man penting manepi. Benar tuh. Udah kudu ningali situasi ya cenah naon oge. Daripada nyilakakeun batur. Pokona mah kueling aduh aya nu kawin nu hajat sok kabita aya nu kitu lah sok hayang umumnya ini malam minggu nyar-nyar teteh digelis. Hari ulin kalau lembur teh alah jalan baiklah ke belok salah jalan. Turunlah tadi ya.
coba nu hajat euy. Ngaliwat tadi teh sok inget awewe nu dipindah hayang. Pakai eta nu dipindah hayang teh. Urang ke hayang itu ke embung. Ada nekuk mengkolna. Sindang panon potong jalan.
Rinju itu aduh. Karena Rinju candi gimana kita kebun jagung. Karek gede, tadi mungkin pokok nama ngaprak melah tapi kurang agaknya orang Bandung apa Bandung itu kasih dari punten bapak ai kapuntah kemana kapuntang tadi oleh dia ngantok jalan raya belok kiri
malam minggu coba malah lain terang nasib jomblo alah berarti tempat dan waktunya oke nama waktu tinggal memang sama kayak saya ke saya di Cimaung, bundaran Cimaung, di jalan arah ke Pangalengan. Ya kali terakhir ke Pangalengannya sampai mana? duki ka dieu sanes waktos disambung deui marge tos sampai kurang nyimpang pindah bungina herengangan Hatur nuhun kana tos kersana non
pemandangan nih indah gitu. Pemandangan di sawah dan kebun jagung. Kayak gading.
nyimpan di situ juga nah. Power motor ke nyimpennya. Nah, ini ulah minuman ulah. Istirahat heula pas kukurilingan panas alias capek ongkoh. Tukang rujak dia meuli rujak nuhun dina tangkal ya. Tukangan sawah di ongkoh. Cimaung